Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 4. Kumaha daramang barudak sadayana, mugia urang aya dina kawilujengan. Nah, dinten ayeuna urang baris diajar ngeunaan kalimah parentah. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun. Wilujeng nyakseni. Tujuan pangajaran dinten ayeuna anu kahiji nuliskeun kalimah parentah, anu kadua ngagunakeun kalimah parentah. Pek ku hideup pitenan kalimah di handap ieu. Anu kahiji cicikeun caina kana gelas, anu kadua pareuman TV teh geus peuting. Kalimah di luhur eta kaasup kalimah parentah. Anu cirina dina tungtung kalimah ngagunakeun tanda panyeluk atanapi tanda seru. Naon ari kalimah parentah teh? Kalimah parentah nyaeta kalimah nu gunana pikeun marentah atawa nitah ka batur sangkan ngalaksanakeun naon-naon nu dipikahayang ku urang. Ngagunakeun kalimah parentah. Ieu di handap aya sababaraha kalimah anu nuduhkeun kalimah parentah. Anu kahiji hudang, anu kadua baca ku hideup, anu katilu geura indit atuh, anu kaopat tutupkeun pantokna, anu kalima pek bacakeun ku hideup sakali deui. Tah, kalimah-kalimah di luhur teh disebutna kalimah parentah. Sok ku hideup dieun kalimah saperti contoh di luhur. Tong hilap barudak di dieu aya 3 pancenna. Pancen anu kahiji hideup tangtu geus apal maham kana kalimah parentah. Ayeuna pek hideup nyieun kalimah parentah dumasar kana gambar-gambar ieu di handap. Ku Bapa baris dibere contona, dicontokeun. Perhatikeun gambarna. Gambar anu kahiji aya budak keur sare. Pek ku hideup cieun kalimah parentah dumasar kana gambar di gigir. Kalimah parentahna dumasar kana gambar nyaeta geura hudang geus beurang. Gambar anu kadua aya rohangan kelas anu pabalatak runtahna. Pek ku hideup cieun kalimah parentahna. Gambar anu katilu aya popoean anu keur dipopoe geus gararing. Pek ku hideup cieun kalimah parentah. Gambar anu kaopat aya bor anu loba tulisanana. Pek ku hideup cieun kalimah parentahna. Gambar anu kalima aya buku dina luhur meja. Pek ku hideup jieun kalimahna. Kalimah parentahna dina buku pancenna. Mangga wilujeng ngerjakeun. Sangkan hideup leuwih paham kana kalimah parentah, pek ku hideup pitenan contoh di handap ieu. Contoh, hideup marentah ka Nur supaya meresan kamar nu pabalatak. Kalimah parentahna, Nur cik beresan kamar teh
ngarah teu pabalatak. Pancen anu kadua, pek ku hideup tuliskeun deui kumaha kalimah parentahna digawe kawas conto di luhur. Pancen anu kadua, anu kahiji, hideup marentah sodik supaya sasapu diburuan. Kumaha tah kalimah parentahna? Anu kadua, hideup marentah ka entin sangkan daek ngapalkeun. Nah, kumaha eta kalimah parentahna? Pek digawe kawas conto tulis di buku kancenna. Wilujeng ngerjakeun. Ayeuna pancen katilu, pek ku hideup nyieun kalimah parentah tina kecap-kecap dihandapkeun. Nah, anu pancen katilu teh barudak ngadamel kalimah tina kecap anu disayangkeun nyaeta ngagunakeun kecap parentahna. Mangga anu kahiji gantungkeun pek nyieun kalimah parentahna. Anu kadua kecap seuseuh mangga nyieun kalimah parentahna. Anu katilu kecap pangnutupkeun mangga nyieun kalimah parentahna. Alhamdulillahirabbil alamin. Dugi parantos rengse dugi ka dieu pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Hapunten bilih aya kalepatan. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.